Dina jual beli barang najis teh haram dijual. Contoh di pabrik peternakan ayam, di peternakan aya tai kotok, didinya dibutuhkan ku para petani. Ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok, transaksi lah sakarung aja bede sakarung sabarita lah. Tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna. 4.000 sakarung dijual belikan, jadilah meuli teh kotok sakarung 4.000 dibawa ke sawah, haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikan anak. Maka ketika dipake surubuk teu mangfaat, bagus bagus ternyata hapa, bagus bagus barang geus reuneu keluar, datang lagi itu bangkong, bagus bagus barang keluar parena, datanglah keong dan lain sebagainya. Angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah. Helah atuh cek dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek dialah supaya asa ceuk syariat kumaha carana kieu atuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu urang khawatir ieu kan menceritakeun perasaan, eta menyertakeun wujud kidam bako maqala bal hadis jamulna la eta mah sakadar kembang lisan. Kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam bako maqala batun lelawadisi. Kembang lisan. Kembang lisan nama jahit tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu. Di awak urang aya golbu, di jero golbu teh aya sir. Aya golbu mah ieu mah sonubari, bentukna okos buah sonubari. Ketika dioperasi aya jalain eta, tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging, aya naon garang-garana kulit, aya daging, aya getih, aya tulang. Di jerona aya rohan, geus di awak urang aya roh, di kolbu urang aya sir, hijikeun gerage roh jeung sir. Eta lah ngahijikeun eta. Frekuensina ketika aku roh jeung sir, maka bakal muka blak, muka syafah ngaranna. Mentak isuk-isuk muka calana, muka hasyafah. Bari utek-utekan. Atuh teh kudu subuh bae cek kabeh berojak mah. Kapan maunya aja. Luar biasa. Atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah jerawat. Nah, jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah. Nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia. Makhluk nafsu setan, maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang-halang. Rasul manggeus maksum langsungnya nama jeung Allah bayana naon. Maka lantaran Rasul uswatun hasanah, Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz. Lamun wali lamun Rasul maksum, lamun wali mahfuz. Ketika orang bisa kitu ngalengitkeun keterjalan dunia, makhluk nafsu setan, maka urang teh hadir di Allah. Kamana bae aya Allah, ma fi jubati ilallah. Dan di jubak wal kecuali Allah. Allah bae. Nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat. Geus lempangna lain aing Allah, diukna lain aing Allah, nu salat takbir lain aing Allah. Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah. Urang ge lamun nyarita, "Boh budak tabrakan, masyaallah." Ai sebabna mah eta ge ngana kenceng teh ieu naik mobil motorna. Ai hakikatna mah teu geus jadi teu meti Allah kan. Urang ge berbicara hakikat mah gitu bae. Aduh, eta budak kawin jeung nu geulis, padahal mah jajore beungeut nama. Ai sebab nama nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan. Sebab hakikat nama teu geus nang Allah bae ngahijikeun. Ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae. Padahal mah beungeut perang.
tenang Allah ku Allah kuari kamari ieu urang resep kada cincin jante brek dibere resep ku Gusti Allah hese dengalengitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari resep kana cincin kuari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan kunyana dicek kunyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem tenang za jadi resep guari tenang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah. Nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat tinggalkeun syariat nemantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkan ku para petani ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok transaksi lah sakarung aja pendek sakarung sabarit kara tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikan jadilah meuli tai kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak maka ketika dipake surubuk teu mangpaat bagus bagus ternyata hapa bagus barang geus reuneu keluar datang lagi tu bangkong bagus barang keluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh cek dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mentek diela supaya sacek syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis teu bisa dijual belikan petani ngomong ka orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tatai kotoknya nya aing bere atuh Gusti teu naon cek anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah ta nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tan nu ngasup-ngasupkeunana geus bae tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi hayu tadi mah jual beli tarima meuli tarima ngajual ayeuna mah lain ta aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak, ieu naon ieu? Ieu di karungan, ieu teh kotok. Waduh, aing butuh karung. Aing mah teh aing meuli karung, ieu sabaraha teh karung ieu karung. Ji teh mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung teh sabaraha teh karung. Karungna 4.000 cek cenah ieu salembar. Heuh geus atuh, tah bos aing mah ngajual karung teh kotokna mah los jang sia. Leuwih mantap kan? Cak aja bener oge ieu. Tuh jadi dikutak-katik banget baik tuh orang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu Bang meuli karung ya kula tadi meuli tama mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbat sama karung meunang kula meuli karung 100 karung sakaruna 4.000 eta teh kotokna los can sia teh bogana padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae aduh cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge anu pertama jual beli blon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahun Allah masih kajen ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok blon
Sanajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000 geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh tai kotok cak ahli hakikat lah geus teu beres tuh kan kurang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah heula ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram bungin nya nama kos kitu ye ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina aing mah geus datang ka Arash boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malam aya jelema nyaritakeun caksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram bolon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun heula mah ke proposal ka pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pemerintah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nyana teh jadi halal bisa teu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh jah urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngalurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun jah halal baik-baik halal proposal ke pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikin kali hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunang teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun deuk diulah deuk dihela ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pemerintah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun kuari muih mana anu khusus depag mana anu khusus bupati mana anu khusus salatna tuh cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok pendopo justru tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge nya ngageremetna sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun ka pudoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing diprotes kajen kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang dari diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede beu pantes bae gede ge camat ieu deuk iraha husuna nya moal bisa bensin kos kitu jadi kajenteun ngaler ngidul ngetan ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya ndang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia ahli hakikat modar bisa sia ayo moal gauda gali hakikat mah ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi oleh dalil lagi atuh leg-leg ku sia dalil ngaji naon sia Fathul Muin ngaji naon sia Fathul Wahab Raudhah Ikna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna Arash oh budak geus anggeus-anggeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajian hukum age teu kudu niatan nu mantak mau piring pasti endek dahar kajian hukum age nu mantak mau gelas atuh pasti deuk nginum nu mantak nangtung di hareup sop berarti bener salat teu kudu usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli sarua jeung deuk nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas deuk nginum cai panas jeung di lamun panas teuing deuk di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk
niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan gitulah kama qala Hujatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ke hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti ente kudu mama siap enggak sih capek teh ngomong kos gitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos gitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah teu kudu pupulupan palipid-palipidan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema mau sok ka hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae sebabna engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kangen mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam carang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam sia mah udah jadi imam geus dikontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema guys panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan cara miceunanna ya ditungtun ku guru nu mantek teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantek teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunanna tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tungtunlah sebab nyana geus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun di morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah setik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal menyenang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama aya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok makan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabeladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong bro nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama gua emang di pasian naon Vespa wartos nama cenah hayang Avanza ngan duka kumahang ke maksudna transaksina maksudna
hayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang ngapansa nembe ka peser sedan butut teu lempang sedan bututna hayang ngapansa entos apansa hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin wa nu ngaminan Allah mazawidni imratan jamilatan wa nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah iya kaganggu nemantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu dah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nemantak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah nementak makin gadituna makin embung gaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila wa an wallahu alam bissawab sallallahu